tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari. Carios nyambung judulna Dedemit Guha Sancang. Ieu dongeng karangan Watatang ayeuna teh nincak bagian kagenep. Para mitra sadaya, dongeng parantos dugi ka nalika Usman jadi sabiwir hiji. Jadi sabiwir hiji atuh beunghar dadak-dadakan Usman teh para wargi. Kitu moy oge di mana cenah penghasilanana, usahana kana naon, malah dia disawalakeun para wargi sadaya. Disawalakeun ha Usman teh kana naon gawena, nah jadi pemborong cenah. Ceuk hiji ditempas moal mungkin jadi pemborong. Jadi pemborong teh kudu boga ilmu cenah kitu. Sakolana ge kudu sakola luhur. Komo kudu jadi insinyur gitu. Padahal teu kadanya. Bisa ngagawekeun insinyur pemborong mah. Atuh pon kitu deui aya nu nyebatkeun usaha di kota cenah, usaha di kota geuning tara init-init kitu. Ieu nu nimbulkeun kaheran masyarakat di dinya. Malah oge tingkat cewis buah-buah cenah Usman teh ka anu munyung alias nyegik teh. Ilmu galak-galak guluk-guluk dia mah urang teraskeun. Unggal peuting di eta lemur diayakeun rona saertena. Lamun ceuk basa kiwari teh masih kamling ngajaga di masing-masing lemurna. Sedeng hansip mah sok ditugaskeun di bali desa. Mitu sirikna unggal peuting sok aya we nu kapalingan boh barang-barang atawa ingon-ingon samodel domba jeung hayam. Atuh puguh we pada gariat. Manehna teh ngarona peuting eta. Sajabada ti nariatna ngarasa agar mesin kabangsat. Ngan hanya ka nepi ka kiwari can pernah beunang. Harita malam salasa kaliwon hiji lembur aya 4 rona keur ngawarangkong di gardu. Bari ngadurukan da puguh usum ngiji hawana tiis. Kituna bari mareuleum sampe tamaseueul teuing beuteung ku tiisna hawa. Sirah dibakutet ku anu ku halesduh. Aya ge nu make kerpus kupluk nutupan daun ceuli. Nu diobrolkeun ku rona peuting harita tayalian urusan jalma nu kapalingan domba geus aya kana 3 tempatna dina minggu harita. Lain Mang Juin, ari Kang Usman ayeuna kana naon usahana? Da eta we atuh pakena teu baleh gini. Jeung rezekina ujug-ujug ting borengkal we siga nu kari ngedukan. Jadi pemborong kitu atau jadi banar? Ye, jadi pemborong mah lain jalma jore-jore atuh Arsad. Sajabat kudu boga modal jutaan teh. Dibubuh kudu jelema nu luhur pendidikan atuh. Ari samodel Jang Usman mah lain mangahinakeun rek bisa jadi pemborong kumaha. Sakola dasar ge urut kelas 5. Ngan teuing lamun manehna boga pakasaban digawe di kota mah bisa jadi meureun, cek Mang Juin. Ngado nyaritakeun urusan Usman lantaran teu kanyahoan kana usahana tapi ujug-ujug bisa ngarobah imah sagala. Pok saurang deui baturna katelah mamad nyambungan. Oh digawe kana naon Mang Juin? Sapopoe ge sok katingali aya di imah jeung kana kasebut jelema kuli leutik mah. Karas aku dari kuring boro-boro bisa ngarobah imah. Tina panggung kana duduk janela. Hayang ngomean dapur ge meuni can keneh nepi ka kiwari ge. Oh, nyari milik batur aya ku babarina keur di tayanganana. Teu mangku kopat 5 bulan geus bisa ngomean imah. Nah turi mang usaha dugulu pet nyawa. Meuni asa seuseutna keur nyakolakeun budak 2 sirah ge. Meuni ampir-ampiran teu kabiayaan. Ceuk Mang Juin. Jet sararea meuni simpe nu kadenge ukur sora jangkrik jeung ciang-ciang. Nu teu sakumaha lila sanggeus ngaropi beuleum sampe dina durukan. Mang Juin ngorejat nangtung ngajakan nguriling ngarona lantaran geus ampir pukul 11:30. Opatanana ngalider bari narakolan kohko dilagukeun samalah si Mamad mah. Habong kena jelema baong make jeung rerengkenekan sagala. Disengakan ku Ki Arsad bari nakolan kohkol. Korowok-korowok Mang Juin ngabejaan rayat-rayat ulah sarare teuing. Tanghi. Ulah tali berat teuing euy Tanghi. Ceuk Mang Juin disambung ku si Mamad cocorowokan berigel-igelan. Kejo awug turunkeun opieunana baraya. Ulah pageuh teuing ngeukepan teh euy ulah prageuh teuing. Cek si Mamad kawas nu weureu. Bari teu eureun-eureun ngigel. Beuki lila sora kohkol beuki les-lesan lantaran ngiderna kanu jauh. Harita saurang lalaki ngorejat hudang tuluy ungas ingkes. Mungkus baju
ungkas-ingkas da para mitra beberangkas mungkus baju ahaja teh mukakeun panto reket mukakeun panto kamar menila launan aker kuniang saurang awewe tejalian pamajikanana nu anyaran ngajuru kakara saminggu teh udang sartananya Kang Usman reka mana wayah kiwari sigarek init-initan kapan itu geus peuting cek Noneng bari ngoleset turun tina ranjang akang ngarti neng ieu teh peuting keneh tapi akang ngerasa dosa lamun hiji janji ku akang beri ucumponan pasti akang ngerasa dosa karena janji akang gitu temal Usman bari ngaliuk malah ngalengkah ngadeukeutan Nyi Noneng boga janji ka sahari akang nah akang janji urusan pribadi nu ngandung Rusia tanya Nyi Noneng neuteub seukeut kana beungeut Usman siga anu ngandung curiga nyeh Usman harita seuri kalawan nyekel kana tak-tak Nyi Noneng asa lucu malah mah diasa dina impian lamun Noneng boga timuru nu teu diaku ku batin akang teh jauh keur akang boga maksud atawa tujuan nu dipikai sieun ku batin Noneng atuh cek Usman bari gogodeg di barungku mesem ari enggeus janji naon atuh jeung ka saha akang teh janji teh nah akang ngarasa karugian lamun mere jawaban ka abdi kasebut pamajikanana teu ngarasa karugian mere jawaban ka Noneng ge sajelasna akang kakara inget akang geus janji rek ngajadikeun barang dagangan janji eta nu sakuduna mah dilaksanakeun tadi kira pukul 4 sore kulantaran akang poho bieu akang kakara inget lamun ayeuna akang teu ngadatangan kana janjian tadi sajabati akang dosa pasti pirejekin urang lapur sedeng kasebut tukang dagang teh golongan gedean mah micin waktu setengah jam ge dianggap hiji karugian gede nu mata keur Noneng mah cicing-cicing we nya pokona hirup urang sing tambah aya kamajuan dina bidang usaha dan ku Noneng ge karasa kumaha rumah tangga urang saacan akang nyiar tarekah jalan usaha geus geura sarewe pasti engke akang aya balikna da ieu mah ieu lain rek liar secara ulin biasa akang rek usaha cek Usman bari ngaleos kaluar di kamar tuluy ngalaan kunci panto samalah Nyi Noneng ge nuturkeun jerut Usman turun kaburuan tapi samemeh ngaleos ngalieukeun deui bari nitah ngoncikeun panto geus kitu mah gidi Usman ini buka ka mana nu rek dimaksud atawa dituju ku manehna peuting harita nu kira-kira pukul 12:30 keur meujeuhna sepi jempling sanggeus jauh reket panto ditutupkeun malah dikoncikeun deui ku Nyi Noneng terus asup ka kamar gek diuk sisi ranjang ngadon ngahuleng nu teu lila gerendeng Nyi Noneng ngagerendeng jero dadana nya lamun diteang kana kitu mah memang kaayaan rumah tangga aing ku ayeuna saketik gedena aya tingalieun batur teu samporet samodel nu ka tukang-tukang imah geus wabeg barudak saeutik-eutikeun kapakean daharna warargeun tapi ukur sabulan 2 bulan Kang Usman mere risikona anu mupakat nah ari kayenakeun sanggeus budak lahir jadi ngirit pisan kana kaperluan sapopoe malah tadi dipentaan duit pikeun meuli talak cukup nyebutkeun engke deui geus puguheun ka paraji mah can mere pangaji saperak-perak acan mangkaning budak geus puput anu pasti we meureun ngabubur-bubur bae mah kudu hilang bara diayakeun marhabaan mah cara batu heueuh dipikir-pikir asa teu ngarti aing mah ongkoh nu jadi salah kita dina waktu ayeuna keur boga pakasaban ngan aing atuh nya anehna teh aing teu nyaho kana naon nu jadi salaki usaha teh lamun sakalian ditanyakeun kana naon-naonna dina nemalana teh ukur cukup awewe mah cicing-cicing we nyaho dahar nyaho make tapi buktina mah ukur bisa ngarobah imah wungkul sedang dahar mah mupakat kawas batur anu hartina mah teu mewah-mewah sajabati kitu duit ladang usaha can pernah ningali sok sumawana kaserenan mah can pernah aing mah sok sieun Kang Usman boga lampah serong we heueuh boh serong kagoda ku awewe sejen atawa serong pakasabanana tapi asa piraku Kang Usman boga kalakuan teu bener mah lantaran salila aing mihukum ka aing heueuh salila dihukum heueuh mihukum ka aing geus aya kana 11 taunna can ngadenge can ningali Kang Usman ngalampahkeun teu bener keun bae rek disabaran we antara sabulan 2 bulan mah morek digetrik-getrik ke lamun kitu keneh bari henteu rusiah urusan usahana tah didinya kakaraku aing rek diintip-intip cek gerentos batin Nyi Noneng boga rasa curiga
ku perkara nu jadi salaki babaku nama urusan pakasabanana lantaran Usman teu cacarita kanu sajelasna. Goloyoh nyinoneng ngedeng deui tuluy nyusuan budak lantaran ceuri. Lila-lila reup nyinoneng sare de lantaran waktu peuting keneh kakara pukul 1 kurang. Peuting harita bener-bener asa jemplingna teh mata keueum. Samalah nu ngarona oge ngaliderna teh henteu lila baralik deui ka gardu. Gur saurang rona ngahurungkeun di durukan lantaran hawa asa beuki tiis. Jeung karasa kurona ngadak-ngadak asa karareueum. Nyuin, lain biasa urang ngaliwat ka deukeut imahna Kang Usman euy. Make aturan ting puringkak bulu-punuk sagala kuring mah. Ngan coba omong we, cek Arsad. Bari ngadeang-deang dampaleungeun kana seuneu durukan anu seuneuna luak leo lantaran katebak angin. Pantes we perbadinya mah da gareuman jeung deukeut kana susukan kata mah aya cai nyurug deui. Baheula mah keur emang sok diajar ngaji keneh. Balik ti madrasah sok aya nu keceprokan di susukan atuh. Lah, kama entog meureun mah atawa merikeun ngencar. Moal nyai jelema ngadon keceprokan di susukan kotor kitu, cek Mamad. Si Janu teu percaya kana urusan juri-juri bari ngarongkong dompet bako nu Mang Juin tuluy nyokot sarokoeun. Entog mah atau meri mah ti mana Mad? Mana sinakeun di lembur urang teh nu bogaeun entog atawa meri. Geus moal salah juri teh anu kitu disebutnya awewe jadi kunti kitu. Teh mal Arsad rada kering, rada kerung. Adah, juri caina nahaon make jurag cai juri cai saja. Tawa awewe jadi kunti. Lewek mah lamun manggih nu kitu. Nu disebut juri cai teh rek mentari pangalakeun lauk we nu galadeueun nya. Komo manggih kunti mark dirangkul we lantaran bejana sok ditataranjang cenah kunti mah. Cek Mamad. Teu wudu ari buraong na mah kawas nu heueuh. Ngadenge Mamad caritana da sompra. Atuh Mang Arsad harita nyarita tong sok buraong kitu mah deui kumaha lamun seug diparengkeun maneh dipegat kuno kitu. Dewek mah teu percaya ka jelema nu buraong kalah ka sungut teh. Teu beda ti lodong kosong ngelentrung kalah ka sungut we kawas nu heueuh tapi ponok bool. Batur masa minggu itu ribut ngarepung bangsat nurek maling pare Kimad Rais, Kimad Dasim. Manehna ngadon ngajedog di tukang surabi, dumeh tukang surabi rana ngora kene. Nya penting keneh rana nya mangnya. Kaning rana ngora mah dagang surabi teh jauh laukna teh. Ngan tukang surabina sok bebeja ka dewek. Bebeja kumaha? Bebeja bogoheun ka dewek. Lain bebeja bogoheun tapi ngomongna kieu ka dewek teh euy. Ece mah setiap ajang Mamad ka dieu mun sok sabel cenah teh uyahanaker leungeun katuhu ngahuapkeun surabi leungeun kenca kawas leungeun upali noelan bujur madarus surabi 5 majarkeun hiji darmaji teh. Oh kita Mang Juin lah tong diandel teuing lah si pegek mah teh mah karangan manehna we wungkul ngarang si eta mah lamun nyabakan bujur mah we da rumah sada ongkoan awewe mah biasana sok dirapa bujurna ku lalaki lain. Geus ganeng sia teu puguh ngadon nyaritakeun bujur. Kadengikeun anjing geus miti rageg dibobakan euy. Cek Mang Juin rada ngagebes kanu keur adu renyong. Nya we mun rageg kitu. Tong aya nu manting kepala badieu tah. Anjing Mang Kurdi nu kitu teh anjing anu Mang Oyo kitu. Tadi lebak aya anjing babaung ge tah. Nya nu kadiekeun mun si geus seserenteng kitu. Cingna urang arintik barudak. Cek Mang Juin bari ngorejat nangtung reketek ngabebeurkeun samping sarungna kitu deui baturna nu tiluan ting korejat narangtung geus kitu leos ari tinggal ridig nyaranekeun bari nyaradakeun kokol. Woi tanghi ulah tali berateuing tatangga tanghi Mang Kurdi Mang Jep tanghi cek Arsad ngabejaan ka masyarakat nu aya di eta tempat. Sangkan ulah tali berat teuing sarare. Celengkeung si Mamad jelema buraong pika sabaleun nyambungan. Karejo abugna keluarkeun euy, kejo abug. Pokna atuh Mang Juin nyentakeun. Kaneng si wodol. Adon cicileuweungan kana lebokeun we si eta mah. Batur ni tatanghi ye kejo abug. Dekeuh heuh kuring mah nuhun mel pisan opieun ye. Biasana merek opieun atulah heueuh. Nyaho panu keur ngarona teh. Atuh beuteung teh tiis, heug atuh aya nu mere cikopi we mah. Aing mah. Teh Mamad geus kitu mah jep jarempek. Malah rugreg areureun lantaran Mang Juin ngahuit.
bari ngenyang leungeun baturna nu ti hareup lantaran aya nu dicuriga. Palabah kobon hui sisi lembur pok Arsad ngomong haharewosan. Mang, naon ku gorobasan di lebak? Palang siang rek maling hui atau maling muning nu aek akirata? Oh, nu matap mang nyarek recok ge euy nya eta ngadengin ku kurosakan. Jeung eta bebengok anjing babaung we di pasir. Kade euy sing ariatna barudak euy. Urang guru carincing page kancing saringset page iket. Bisi aya siku si bulu-bulu mau ngamuk gajah meta euy. Urang minang karona bagianana euy. Ceuk Mang Juin aritas nyarita kitu ari pucenghis lebakeun katingali. Aya bagong keur saladak seluduk kasinaran ku cahaya bulan reyem-reyem. Harita Mang Juin noelan kana leungeun baturna. Bari tutunjuk kana bedog anu maksudna manitah ngalalugas bedogna masing-masing. Jawati kitu Mang Juin nitah ngabejaan ka rayat-rayat di eta lembur sangkan tarurun kabeh. Siap euy. Siap euy. Maneh mama jeung Amin jeung Asim tuh ka belah kulon. Berbejaan rayat-rayat sina ka luar, dewek jeung Arsad ka belah wetan. Sok ari teh buru-buru ini teh. Tadi mana dewek nokol koh sakali gancang bejaan rayat-rayatnya. Ya, siap Bang. Di mana euy? Temal Asim tuluy ini. Harita teh tinggal repong ka belah kulon ka sisi wahangan. Ari Mang Juin jeung Mamad ka belah wetan sedang bedogna masing-masing geus dilalugas. Geus aya kana 10 meter di tempat tadi. Terung Mang Juin nakol koh ku tonggong ngabedog sakali bari ngagorowok. Bagong ngarudang euy, Bagong aya Bagong kepung. Aya Bagong kepung. Cek Mang Juin jeung cek baturna ting gorowok. Bari ngebar bedogna masing-masing. Atuh rayat-rayat babakuna mah kaum lalaki pada harudang. Kala luar ti masing-masing imahna bari marwa pakarang sabogana. Samalah aya nu mamawa halu jeung balincong. Bari ting corowok meninga geder. Bagong! Awas ere di belah kidul euy. Kata kalair pegat. Bagong euy Bagong, tumak euy. Awas lumpat ka belah kulon. Gitu ting corowok rayat-rayat peuting harita. Milu ngepung Bagong nu keur saralak sirilik kaditu kadieu. Belenyang Bagong lumpat ka belah kulon, kukurubutan kana kebon jagong nu kakara kembangan. Sedang didinya sisi wahangan aya si Mamad jeung si Asim keur ngaderepong ngintip Bagong. Teu nyaho kurumuina nyaho Bagong geus aya gigireun si Mamad, jalma buraung teh. Harita kabeneran bangus Bagong ngagaris kana tonggong si Mamad. Kilak si Mamad malik kabireungeuh Bagong keur duduk dilah. Gorowok si Mamad ngagorowok. Wow, Bagong. Cenah bari nyebutkeun Bagong teh lain ngabejaan. Tapi sieun harita si Mamad digejebur kasusukan. Kitu di Asim ti gulutuk kalebak lantaran karumpa ku si Mamad. Atuh beretek sararea muru ka belah kulon. Sanggeus tepi ka sisi wahangan gero saurang lalaki ngagero. Bari ngamangkeun tumat kana palawah wahangan. Dumeh anu ungkuy-ungkuyan ti lebak ka pasir. Sakumaha nu kauninga para wargi sadaya. Atuh harita tim beretek sararea ka belah kulon. Sanggeus terpi ka sisi wahangan gero saurang lalaki ngagero bari ngamangkeun tumbah kana palebah wahangan. Dumeh aya nu ungkuy-ungkuyan ti lebak ka pasir. Itu euy Bagongna euy. Hari-hari urang tumbak sak dewek. Kumahan Bagong kitu mah. Harita kene ceuk saurang lalaki geus ngangkat tumakna. Ngan harita Mang Juin rikat newak leungeun bari nyentak. Mangkelanan omo. Sidikeun heula ku ilaing deuleu lain Bagong eta mah si Mamad euy. Astagfirullahalazim. Aduh. Gusti Nu Maha Agung jadi nahanya lamun kuring ujug-ujug balawar we ngalunggeut tumak. Aduh. Beuleun kata si Mamad, cek omong ngadak-ngadak awakna asa leuleus. Bakating kureuwas rek numak si Mamad. Nu harita geus hanyat pakaian jalibrug sirah pinuh kuleuta. Ari silaing keur naon atuh Mamad da teh euy kalakuan teh. Cek Mang Juin bari mencerong kana beungeut si Mamad nu keur ngajemprak. Taksiran leuleus jeung reuwas. Pok si Mamad nemalan teu tatag bari jeung amekanana ngahega. Bagong tubur kuring. Temana terus tongongna nyarane keretang ka nangka. Gusti Nu Maha Agung, nu madak sia jadi jalma ulah sok buraong teuing sia Mamad. Wani newa ku ayaeun cacak neuleuh Bagong ge kuat ka 3 jubar sia teh. Cek Mang Juin ngagelendeng. Tuh Bagongna noel ka kuring. Terima si Mamad.
Geranu aya didinya sareri ngadenge omongan si Mamad. Majarkeun Bagong na Noel. Ari si Asim ka mana Mamad? Mang Juin ka karana nyakeun baturna nu ngarona. Oh, gelut Bagong. Tema si Mamad ka mana meuni ngomongna. Make nyebutkeun si Asim gelut jeung Bagong sok pada si Asim nya harita ka karamun cengis ti lebak. Sarta nemalan rada muncereng ka si Mamad. Gelut-gelut cenderung sia. Sidik dewek keur ngintip Bagong ngadon dirumpah ku sia. Nepi ka dewek ti gulut tu kalebak kupluk nu dewek tu nepi ka eueuh. Jawa bedog potong gara-gara sia ponok pool. Aing mah. Lain ponok pool dewek mah Bagongna sekolah melototan ka dewek bari Noel euy. Kaneng sia. Saruana si Asim jeung sia mah baru raong ngungkuh hirup cek Mang Juin ambakeun kanu duaan. Geus kitu marayat-rayat nu tadi tas milu ngepung Bagong baralik ka masing-masing imahna. Bari kukulutus keheul ka si Mamad. Sedang Bagong mah tadi geus ka mana boa. Harita Mang Juin jeung baturna arinit deui ka garduh lantaran masih keneh peuting. Kakara pukul 2:05 menit. Gek sarerea diuk dina babalean di garduh. Si Mamad jeung Asim ngajalemprak cara peun jeung reuwaseun keneh. Heuleut setengah jam sanggeus reureuh. Pok Asim kakara ngomong bari nyengeutkeun rokok kana seuni durukan nu masih keneh ruhay. Lain kuring mah ngarasa teu kahar ti ku Kang Usman euy. Batur mah kabeh ting buriak bijilnya euy. Kalaluar ti masing-masing imahna. Ari mah eueuh ngelol-ngelol. Piraku manehna teu ngadengieun sakitu batur ting harawok teh euy ting bertek. Sakumaha ti Brahes ge da teu kitu-kitu teuing atuh jeung piraku we anak pamajikanna teu ngadengieun. Kuunya euy. Lintang ti Kang Usman nu teu katingal diturun teh euy. Cecakan kuring pangheulana ngagorowok nyebutkeun Bagong. Bari pipireun imahna pisan, cek Mamad nyambung ke nyamungan bari cengkat. Keur nyaba ka kota sugan da manehna mah sok ka kota bae usahana euy. Tema Mang Juin jepjar empe deui ngadonting jarentul. Bari ngariung durukan anu seunina teu kaurah rek kurung. Lantaran katebak ku angin ka kali cesan teu sakumaha lila. Cumungung kadenge sora anjing babaung meuni lamat. Tah, geus mimiti deui babengok anjing babaung teh Mang. Ngidar yuk ah. Euy atuh euy urang ngidar euy. Sajalan deui mah bari terus urang balik leuwih seknya deka subuh ieu teh. Temal Mang Juin tuluy ting korejat narangtung geus kitu mah leos arinit. Bari narakolan koh-koh dilagukeun ngidar ka unggal tempat. Nepi ka harita terus baralik ka imahna masing-masing lantaran teu karasa nyerelekna waktu geus kadenge hawar-hawar sora koh-koh disadap. Beuki heubeul kaayaan rayat-rayat eta lemur tambah gujrun. Ramah nyarita padanya menyaritakeun sok mineng manggihan Bagong saladak suluduk ka pipireun imah. Samalah geus sababaraha kali pada ngepung teu beunang keneh bae. Rupa-rupa omongan jalma aya nu nyebutkeun Bagong nyengki. Bagong kajajaden, Bagong nu leupas tina kanangna jeung rea-rea deui. Sangkaan jelema anu can bisa kanyahoan anu sabenerna. Di eta lemur aya 3 jelema nu dicurigakeun. Sok nyegik teh di antarana Kang Usman. Ku kangaran Inang ge kacida nyurigakeunana. Malah ka Haji Ali dumeh di sadesa eta mah eueuh duana jelema nu pangbeungharna. Imahna gedong pang sigerongna. Pakaya lega geus puguh ingon-ingon lain caturkeuneun. Sedeng Haji Ali katingali ku masyarakat eta tempat tara usaha model Usman. Can kanyahoan kana naon manehna kiwari boga pakasabanana. Tapi ari pangakuanana Usman masuk dagang jual beli kendaraan samodel motor jeung kareta mesin. Tapi walau alamnya henteuna tong boroning batur sanajan nyinoneng ge kasebut pamajikanana canyahoeun kana naon pakasaban nu jadi salaki. Beuki lila kaayaan Usman asa tambah siga jelema senang. Pake teu boleh rapi. Anyakal keur pamajikanna mah tetep jadi tanda tanya. Dina batina lantaran Usman ku kiwari minang indit-inditan. Dadakuna mah rek nawarkeun motor atawa rek nyian motor jualin. Sajabati kitu ongkoh kasebut usaha maju tapi kana mere resiko kanu jadi pamajikan malah dipirit pisan kadangkala. Dina merena sok 2 poe sakali tampolana 3 poe sakali. Atuh teu matak aneh lamun nyinoneng ku kiwari loba huleng jentul. Loba ngalamun mikiran tingkah laku nu jadi salaki. Sakapeung sok rajin ngaluarkeun cimata nalang sahate. Lumeh mentak keur meuli kue kemari ge keur budak. Meuni hararese cukup nyebutkeun rek balang siar heula. Para mitra kaum dang,
kocapkeun dina hiji poe noneng tas nimang-nimang budak lantaran ngadak pae. Disusuan anggur jejengkengan siga nu liat beuteung. Si horeng ngadat sotenan dumeh lapar da pugu geus beurang naker candi huapan. Ongkohan teu boga kue sasiki-siki acan. Nah kumaha pipikiran Kang Usman cenahnya. Beuki dieu lain beuki ngadatangkeun senang hate malah aing jadi bingung mikiran diri manehna. Geus 2 poe ayeuna can mere resiko saperak-perak acan. Di pentaan duit pangaji 500 perak keur meuli mari menihara resenaker. Sajabati kitu sok minang amek-amekan. Dahar di imah jarang, di puntangan tulung kudu jadi bapak aing. Keur ngomean dapur batan mere malah ngesek-ngesekeun. Maka nyebut baheula anu jadi kolot eueuh tulungna ka kuring waktu kuring hirup balangsa. Ditanyakeun urusan pakasabanana kalah mun cereng majarkeun awewe mah cicing-cicing wae. Teu kudu pipilueun kana urusan lalaki. Padahal sakuduna mah nu jadi pamajikan nyaho kana pakasaban salakina. Ieu mah batan nerangkeun malah tipupun cereng majarkeun awewe bawel naker. Nah kana naon atuh pakasaban Kang Usman teh nya? Aing mah sok sieun boga pakasaban kanu teu bener we. Kanu teu munasabah jelasna manu matak nyarikat kana dirina. Leuheung kasebut boga rejeki ladang main atawa ngadu hayam jeung lian adu-aduan. Kumaha lamun ngalampahkeun jalan serong disebut maling atawa ngagarong. Bari manehna kagoda deui ku awewe sejen. Da ceuk beja mah lamun lalaki ngaraksuk kana main tara jauh tina ngaraksuk awewe. Tai ge sok sieun kitu we deh. Tapi nu ka tukang-tukang mah teu kitu Kang Usman teh. Ku ayeuna sanggeus balik tas di Bandung nyambutkeun rek milu digawe. Karena bangunan bari tetulus nyaritana ngabangun ge keur eureun heula ngadaguan anemerna. Ceuk sangkaan batur mah aing teh geus jadi jelema senang sok padahal ukur senang lahirna wungkul. Da batina mah leuwih-leuwih ti baheula samemeh kieu. Ukur nyarita saharita we ka aing make nyebutkeun. Rek ngiding-ngidingan rek mang meulikeun perhiasan. Buktina mah boro-boro mang meulikeun perhiasan mere resiko keur kaperluan sapopoe ge di alas pisan. Budak nu panggedena ngarenghi kayang dipanggulikeun radio ge. Resep kana ngadengekeun dongeng. Meni heueuh. Ngan ieu we edek deui kawas orai welang can bari can bukti. Lamun rek ieu masa umur-umur kajian rek menta pepegatan we percuma aing. Manyang rumah tangga ukur sangkaan batu wungkul senang. Cek gerendengna nyi noneng para wargi. Akhirna ngarasa ponok pengharapan ku perkara nu jadi salaki. Lantarannya Usman ku kiwari jadi robah tingkah lakuna. Sajaba mere resiko di alas tesok mineng tara balik. Aya kana 2-3 peuting. Koloyong geus kitu mah nyenoneng ka kamar nyarekeun budak tas meunang nyusuan. Sanggeus nyarekeun budak leos ka dapur, rek nyangu lantaran geus suan cilohon. Ca nyangu ari katamah-tamah budak anu panggedena sieun kabul balik sakolana. Bada asar sareng sena nyenoneng nyangu kencling ini ti imah budak nu leutik. Nu dipihapekeun ka lanceukna nu cikal. Dadakuna mah nyenoneng kanu jadi anak rek meuli mari ka warung. Duitna meunang murak ceng-celengan aya kana 11.400 perak samalah maksudna nyenoneng mah rek sakalian meuli bean. Harita nyenoneng ngaliwat kanu keur ngaramet di sawah. Da pugu jalan anu rek ka warung teh kenca katuhun sawah hungkul. Hari deket kanu keur ngaramet pok saurang budak parawan katelah Nyi Rusmi ngomong ka babaturanana lamun diperhatikeun mah nyiliran ka Nyi Noneng. Kabeneran harita Nyi Noneng paamprok jeung saurang budak awewe babaturan sakola anakna. Anakna rek nganjang malah make ngobrol heula jeung budak. Dikeco tong sok itu kamari mapangi jeung abdi. Bade ieu ngadak-ngadak jadi lengus rek ditanya ge meuni gancang ngabalieur. Da eta meureun ayeuna mah geus jadi nyonya besar rezeki meunang ngedukan. Nyakal we aku bekecoh mah. Ieu pinter kabalinger monyet kapalingan jagong. Cek nyirum sih bari juru panon ngareret ka Nyi Noneng nu keur ngobrol jeung budak sakola. Kapalingan jagong kumaha ari maneh Rusmi ngomong sok tara pugu mimitina barina oge. Kapalingan jagong pinter kabalinger nu kitu teh. Kawas kuring teu awas we ka Mang Adma. Paribasa rek ngamanian doma, paribasa rek ngalakeusi kawalungan. Sok pada mal heueuh nya kitu teh dasar lalaki pinter ngabohong.
meni asik ngobrol di luhur batu jeung si manehna teu nyaho si manehna pada marebutkeun sok sieun hejo punuk ke kuring manyaan paduli teuing atuh ai payu manaha asal ibi we dicukupan resiko sapopoe keun emang masih diajar bager saja batik kitu asa ulah katingali ku panon bibi ih geuning ku bager bi kacomanya amun abdi mah boga salaki minang indit-inditan atau minang tarbalik lah diteang kawalungan ya di mana panggih keur ngobrol jeung awewe sejen jongklokeun duanana sina kakerbekan dina leuwih komo lamun salaki abdi usahana teu puguh mah wah jicir abdi mah balik kana jadi kolot bari neangan lalaki sejen nya di enoknya cek Nyi Rusmi rada juba jebi panon ngadilakan nyeuneunan waktosna sehep